Sampurasun kasadayana wilujeng enjing para pamirsa. Tepang deui sareng Laura Aprilia Wahyuni Laini Wulandari dina acara Sunda TV. Ngobrolkeun ngeunaan kadaharan moal aya eureupna salah sahijina di Cinunuk Kabupaten Bandung anu kasoh rupa-rupa kadaharanana. Perkembangan zaman ieu anu mangarobahna kaayaan di sakabeh tempat mulai ti restoran, kafe, warteg, nepi ka angkringan. Nah, di Cinunuk ieu aya nu kerame nu disebut tempat kadaharan. Salah sahijina nyaeta ayam geprek pangeran. Nya bener, ayeuna ayam geprek pangeran kerame di kunjungan keluarga jeung dipikaresep ku barudak remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Meranianti ti Sunda TV. Di dieu abdi bade nge-review geprek pangeran anu keur bumi kumargi COVID-19 ngalonjak. Jadi tetiasa mesen atanapi emam di ditu. Dina rasana enak jeung dina porsina ageung. Ieu geprek pangeran. Aduh, lapar, bade emam ah. Yuk, Mam, besok Kala-kala, kunaon emang? Atau salah sepanangan? Teu acan. Nah, teu acan? Teu cai naon teu aya. Ngangge ieu we. Naon eta? Anti teh ngangge es tiasa jeung mawa supanangan sareng teu cepel di panangan. Oh, gitunya. Abi hoyong. Mulang deui sareng Sunda TV. Pemirsa, beki lobana Covid jeung varian anyar Covid, balukarna loba kagiatan masyarakat anu ngahalangan lantaran loba aksi individu. Ieu oge mangaruhan sistem pendidikan di mana seueur sakola ditutup. Bil bari tumaros terang teh minuman anu kanggo tenggorokan. Oh, terang. Masyarakat ke warung Adam Sari. Mohon atuh, mohon. Larutan seperti tidak dapat meredakan panas dalam, nyeri tenggorokan, sariawan, sareng membantu menyegarkan badan. Karena meminum seperti tiga dari Sydney, larutan penyegar dari Sydney yang ada badaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Hanifah Nur Azizah di Sunda TV. Di dia Abdi bade tumaros perkawis pengaruh COVID-19 di dunia pendidikan. Yuk orang tumaros kana sumberna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kawitanana tepangkeun nami Abdi Hanifah Nur Azizah di kelas 11 IPS 1. Tiasa abdi nyungkeun waktosna sakedap kanggo ngawancara ibu perkawis pengaruh COVID-19 di dunia pendidikan. Mangga. Di kawitanana abdi bade tumaros nami ibu teh saha? Ibu Siti. Di dieu abdi bade tumaros ka ibu kumaha pengaruh COVID-19 di dunia pendidikan teh? Eta non teh janten aya perobihan di sakola, janten sakola teh belajar murang kali belajar teh nu tadina di sakola tiap dinten dirobih janten di bumi. Terus teu acan aya kasiapan ti murang kali kanggo ngagunakeun teknologi. Janten murang kali teh kirang paham dina nampi pelajaran anu secara online atanapi daring. Oh, mohon. Saur ibu kumaha
pangharepanana kegiatan pendidikan teh kapayuna. Upami tiasa mah hoyong sakola teh sapertos biasa ka sakola tiap dinten belajar sapertos biasa pendak sareng bapak ibu guruna diterangkeun pelajaranana supados murangkali teh ngartos pelajaran anu diajarkeun teh. Nuhun. Mung sakitu wawancara ti abdi Bu. Hatur nuhun kanggo waktosna. Hapunten tos ngawaga waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun.